Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dzilu fawahidah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman ragiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala hadhihi niyyah niyatil khalisah, niyatis sadiqah, niyatil mukhlisah bijahihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati Syekh Muhammad Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kelampayan wa ila hadrati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Al-Banjari wa bikaramati wa ma'unati sahibil wilayah Citangtu Mama Ulun Sayu wa Masator Ulun Maliyah Ulun Lampeg yang mangku bumi wa bikaramati wa ma'unati maulana wa jaddina Syekh Hasan Maulani bin Eyang Lukman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pamablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim ya rabbi bil mus Ya Allah ridha Ya Allah ridha wal afwa annama madha mali siwa kaman qadha kullal muna kullal maram ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi likulli haulin minal awali muqtaimi hadratil mukarramin wal muhtaram ya caya hajaan pisan cai kabeh lebokeuna eueuh ieu lamun diinum kabeh anyeng-anyengeun ya kana alhamdulillah berarti selahun je berkah berlimpah ruah teh kotak 2 pokari 2 susu beruang hiji aqua teh pucuk teu hayang aing teh pucuk mah jadi kiih tapi nu paling mantap nu paling majleb itu adalah kopi selahonje kopi nu paling amis sa alam dunia karena urang salahonje itu sadayana somea nu taraseuli nyebut amin teu nyerahkeunan para alim ulama para sesepuh bini sepuh para ustad anu sami hadir wabil khusus anu kusim kuring dipihormat kersana akhina fillah al ustad Maman sesepuh Bapak Saman Bapak Dedi nu apal heula disebutanana jeung nu kadeuleu aya nu teu kadeuleu mah nahalah wabil khusus ka Aki Ujang anu parantos manggil simukuring karena beliau adalah salah satu MC pengatur waktu anu ulung eueuh kacape kolot-kolot eta mah ti beurang nyekelan be mik kalah baseuh ni guru ya mudah-mudahan sadayana para sepuh bini sepuh anu hadir dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teu hilap Bapak RT nu ti kamari maturan melek RT Ari Salakinasi
Rika teh saha sih? Saha? Oh, Samlawi. Oh, Samhari. Panggilanna? Oh, Oday. Alhamdulillah tuan yang gapleh jeung simkuring sabab sing eleh nyerakeun. Ulah boro-boro Mang Oday Akosim BG genep kali ngoclok sampai ngegang sabelah kelekna. Sohibul hajat wanita multi talent Wonder Woman. Apal Wonder Woman? Ari Wonder Woman teh wanita hebat, seorang istri sekaligus menjadi ayah bagi seorang anak-anaknya, bisa nikahkeun, bisa nyukseskeun. Padahal ari nikahkeun teh itu pagawean anu gede, pagawean anu rumit. Disebut gede cek ilmu agama sabab ku ayana pernikahan bisa ngahalalkeun anu haram. Nu tadina keur akad nikah mah cecekelan leungeun teh teu meunang nya ceuwinnya. Keur bobogohan mah teu meunang cecekelan leungeun teh. Tapi begitu beres aqdun yatadammanu ibahata in bilafdi in kahin au tazwij kulapad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimaharin dzalik nu tadina nyekel bae teu meunang beres akad mah ulah boro-boro nyekel sagalana ge jadi halal ek diapung-apungkeun ek ditangkarakeun nyatu pilaku ek nangkuban bae jadi halal. Simkuring ngiring doa mudah-mudahan anu tadi didahubkeun ditikahkeun diakad nikahkeun Neng Nur Hayati ditikah ku Aji Zalpiana karena si iding nalila teuing teu daek ngomong sia dingkul. Kawani sia mah ku aing geus diongo-ongo sia mah ngecedog bae. Sing sabar ding awewe mah loba keneh. Tinggal kahayangna bae ding. Erek mual mun erek mun mual ek di calana. Muga-muga rumah tangga janten rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah wal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk ibu-ibu jeung bapak-bapak anu masih kene diajar rumah tangga, semoga senantiasa Allah berikan kekuatan untuk menjalani rumah tangga yang sesuai diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi. Hakul waladi alal walidi salah satu asya'a. Sidingkul tekandi dingkul sidindi. Wainong siding ka kadieu. Bahwasannya Kanjeng Nabi memberikan bocoran hak budak kewajiban kanu janten sepuh itu ayat 3 kahiji ayyuh sina ismahu idza walada, memberikan nama yang terbaik ketika dilahirkan. Ye tugas kolot teh kahade nomor kahiji memeh nyakolakeun memeh ngasupkeun KTPA memeh masantrenkeun memeh nguliahkeun teh aya kewajiban masihan nami anu sae.
Khairul asma'i ma ubida wa humida. Sebaik-baik nama bagi laki-laki ialah yang dimulai oleh Abdul dilanjut Asmaul Husna atau yang dimulai oleh Muhammad atau Ahmad. Iding Supriyanto. Ngaran Islam lain. Ngaran Sanskerta lain. Iding lamun rek ngabuka kuring geh ngabuka masalah nu kieu nomor kahiji teh. Alhamdulillah kuring dibere ngaran ti baheula sampai ka ayeuna can pernah diganti. Ngaran aluskeun ngaran Eka ding. Ari Eka mah bahasa Romawi artina hiji. Matak awena ge hiji ding. Pret sinaha. Karena anak lalaki nomor kahiji di ngaranan Eka. Ari Zaka artina itu tidak bahasa Arab, artina bersih. Ari Ajhari bunga mawar. Jadi lamun dihijikeun Eka Zaka Ajhari satu bunga mawar yang bersih. Matak teu aneh mun awewe barogoheun ka aing tah kitu. Iding Supriyanto. Morpin moal. Zaman ayeuna mah teu daek dibere ngaran-ngaran Islam. Mendingan dibere ngaran teh ngaran tina naon eta nu sok aya tina HP teh lamun urang nengan teh tina naon kana naon? Google. Nu teu paraluguh patut sokomo sampai ka ayeuna mah bentuk cinta ibu jeung bapana sok dihiji-hijikeun ngaran teh aing mah. Ngaran bapak namang tata indungna ceai dihijikeun jadi bapakna Abbas indungna Kokom dihijikeun jadi awewena Mumun lalakina Iding dihijikeun jadi awewe na Mimin salakina Atul dihijikeun jadi berkah bagi seorang keluarga, bagi seorang pemimpin keluarga. Mun aya anakna dinamian Ahmad atau Nabi Muhammad, maka rumah tanggana, maka keluargana, maka penghuni rumah bakal kabagian berkah ku pedah nami Ahmad jeung Muhammad. Aya mah arembungeun dibere ngaran Ahmad jeung Muhammad teh. Dibere ngaran Ahmad panggilanna teh sudah jadi mode ngaruksak. Awe ge sarua ngaran saalus-alus nutulkeun istri Kanjeng Nabi Siti Khadijah. Panggilan di salahon jenu Khadijah terjadi ijah tu da aing. Ngaran Maesaroh jadina naon? Iroh. Awas hati-hati. Naon sababna rek ngabahas heula masalah ngaran? Karena nama seorang anak kelak akan dipanggil oleh Allah di akhirat. Karunya begitu ahli surga dipanggilan ku malaikat Ridwan. Mana panggilan malaikat Ridwan? Muhammad Romdoni asup. Sadeui Bapak Dedi asup, Bapak Saman asup tuh. Eta nami Saman teh nami ulama besar. Bisi Mukuring sok sering ditawasulan. Sabab Bisi Mukuring nyepeng torikoh itu tilu, hiji Sadiliyah ti Abah Habib Lutfi, kedua Samaniyah karena namina Muhammad Saman Al-Madani ti Abah Guru Sekumpul,
nu katilu Qadiriyah ti Amin Ad-Duhaibi. Saeutik kudu boga guru mursid, ari guru mursid teh anu nungtun urang sampai ka Gusti Allah. Karena ripu lamun urang teu boga guru anu nungtun ka Gusti Allah, teu cukup kiai, teu cukup ajengan. Ketika hiji jalma gering datang ka kiai, kiai ieu gering teh melamun maghrib mulai barang rep sampai ka isuk subuh ngarari awak teh. Tapi lamun beres subuh sampai ka maghrib waras awak teh. Jadi gering teh mun peuting bae. Cek kiaina kade eta mah aya guna-guna cenah. Lain kiai nu kitu mah. Benar. Benar. Jadi lamun misalkan engke di surga ngaran anak urang ngagoreng karunya didenge ku sadaya makhluk. Nomor kedua wa yu'aqilahu idza wa yu'allimahu idza aqala. Ketika urang geus mere ngaran budak anu alus terus budakna tumbuh dewasa, maka ajaran wurukan budak upama budak tersebut otakna geus bisa dipake mikir, asupkeun sakola bebas, sakola SD, sakola MI, sakola Islam terpadu aya mah macem-macem sakola teh, dimulai nu pamurahna sampai ka nu pangmahalna aya, dimulai nu SPP na dijamin ku negara sampai urang mayar nu sabaraha juta begeh aya. Terserah ibu, nu penting urang lubar kewajiban mekelan budakku ilmu, rek ilmu agama, rek ilmu pengetahuan sarua bae, tapi titip ulah sampai budak urang teu bisa ngaji. Silakan ibu rek kuliah di mana bae, rek ngambil jurusanan bae, bebas. Da kabeh ilmu mah ilmu Gusti Allah. Ulah dugikeun ka ayeuna urang panati karena urang masantren seolah-olah melihat mata sebelah kanu kuliah teu bisa. Ilmu kuliah ilmu Allah, ilmu pasantren ilmu Gusti Allah. Kadang kala aya kiai tapi urusana dunia bae, kadang kala aya nu kuliah urusana urusan akhirat bae. Da jalma mah tergantung kumaha niat. Pan ari panyakit kiai teh hiji. Panyakit kiai teh hiji. Naon cing panyakit kiai? Hayang dibere. Lamun ayeuna hiji kiai hiji ulama hayang bae dibere, rag-rag ka kiaianana, rag-rag ka ulama, luntur ilmuna indallah dipaeudeuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal semboyana masyaallahu kana wa malam yasa lam yakun. Naon sababna? Karena teu bisa menata hate, teu bisa nata otak, teu bisa ngaluruskeun niat. Nomor katilu wa yuzawwijahu idza aqala nincak. Nu acara peuting ayeuna ialah ngawinkeun di mana geus aya jodona. Ari can aya jodona mah ulah waka dikawinkeun, darek kawin jeung saha masing ayeuna hayang kawin cenah geus aya teu kabogohna eueuh atuh rek dikawinkeun jeung embe sugan. Neng Nurna mana jeung panganten mana panganten geus cikaracak ninggang batu sugan. Cenani sugan geus di kamar. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi dekok tina tak kana susu lila-lila. Kieding. Jadi lamun urusan pernikahan mah memang itu urusan cinta.
nyampura meskipun disalahon je siding rek diobongan ku urang ame daek kawin eta jelema karunya sabab lamun lalaki boh awewe lila teuing teu ditikahkeun lila teuing teu disalurkeun bising jadi odol. Annikahu sunnati paman rogibaan sunnati palaisa minni. Aya naon? Hah? Aya naon sih? Aya naon? Aya naon sih? Asgap. Salli wa sallim daiman mada salli daiman ala mada wal ali wal bima qad wa'ada wal ali wal ashabi ma qad wa'ada salli iman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi ma wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Ari nikah teh pagawean surga bu. Pagawean surga nu aya di dunia itu nikah. Matak nikah itu sakral. Ketika ulama-ulama sufi, ketika ulama-ulama anu ahli Allah, ketika akad si istri teh teu dihijikeun naon sababna? Sabab can halal. Ketika aya hiji resepsi akad nikah, maka malaikat nu bilang itu tarurun. Bubarna malaikat itu ketika istrina dihijikeun karena ngagabungkeun perkara anu can halal. Makanya tadi si istrina teu waka direndengkeun. Bongan bae cenah ditah ka kuring. Jadi kuring teh paling sibuk alhamdulillah asujati mulai sabarati mulai ke di Kalimantan keneh. Alhamdulillah da biasa ngawinkeun mah kuring mah ngan kuringna karek kawin sakali asujati teh. Ngawinkeun bae hayu gitu. Nya teu naon ieu sugan barokahna bae ku ngawinkeun bae kawin deui atuh. Amin teu naon ieu aminan bae mah setuju teu naon ieu cek Gusti Allah ge pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Allah ngajar dog bae. Nyoba parahon nya talunduheun mamahna deh ge cicing bae. Ni guru alhamdulillah korsina pinuhnya ni guru. Pinuh di jalan alhamdulillah ngan eueuh nu ngadiukan.
ting kamaran acara peun meureun. Tapi alhamdulillah segede juga udah uyuhan ngan aing masa kududat dalam rek pengajian juara rawuh tadi rek narah aja bedun parwek rek narah cek aing. Beda asujat jeung lamun dangdut teh beda, lamun dangdut teh hareup-hareup aing ari ngaji mah patukang najis sasapaan teuing. Beda jeung lamun rek piknik dina bus. Pasti kabeh hayang diuk di malah masuk aja nu sampai teu nanya pedah teu dibere diuk kursi nu panghareupna teh 7 jumaah tah teu patanya ari pangajian mah Gusti teh tadi ge dititah padahal mah ibu kaparayun di dieu bae dat katingali cenah deuleu ku aing mun kae dangdutan panghareupna dirorod ku aing. Tenang Bu, aman. Rek dangdutan hayu, rek ngaji hayu, rek selawatan oge hayu, kudu kitu jelema mah. Ulah ngaji bae engke sing siga sampul kita beungeutna. Ulah ka pasar bae engke sing loba nepak tarang. Nya dari ka pasar teh ngeunahkeun mangkatna teu ngeunah balikna. Ari keur mangkat mah jiga Arjuna, dompet pinuh, duit teh sampai saya ditikalkeun. Balik ti pasar mah gerang-gerung, duitna beak. Atuh Bang Emok deui. Eueuhnya di dieu mah Bang Emoknya teh aya nya. Alhamdulillah hiji-hijina nu aman ti Bang Emok. Orang Selahonje sabab orang Selahonje mah teu resep emok resep nanyang hunjar nya watitin beunang di bae nu nyang hunjar geus kajen teuing kunaon nyang hunjar sabab boga suku da kuring teu pernah nyeuleuh jalma teu boga suku nyang hunjar eueuh. Nikah teh ieu padamelan orang surga. Sabab nu pertama nikah itu ialah Nabi Adam alaihi salam pangheulana. Yeuh ari nikah teh nu pangheulana teh Nabi Adam di surga. Jadi ketika Nabi Adam beres diciptakeun ku Gusti Allah, Nabi Adam diberi kebebasan ku Gusti Allah, silakan menikmati urusan dunia, silahkan rek kumaha bae di surga, rek naon bae di surga bebas. Tapi Nabi Adam hulang-hulang da eueuh batur di surga sorangan bae teu betaheun. Matak lamun misalkeun aya jalma betah cicing sorangan di imah eleh Nabi Adam tah kumanehanana. Nabi Adam ge teu betaheun ieu. Akhirna Gusti Allah karunyaun ka Nabi Adam da teu aya rencang ketika Nabi Adam alaihissalam nuju kulem dicandak tulang rusukna. Ai tulang rusuk teh bengkok nah matak bapak-bapak ulah kaget mun awewe masuk mawa karep sorangan da dijieun ku Gusti Allah nage tina tulang rusuk. Lamun lalaki diomongan ku awewe ngajedog bae wajar sabab lalaki ge dijieun ku Gusti Allah teh tina taneuh ditincekan bae ku urang tara ngalawan ieu. Jadi lamun aya lalaki sieun ku awewe berarti eta mah dijieun ku Gusti Allah na tina tanah gusuran. Halo Bu, tunduh ibu teu tunduh kuring tunduh kumaha atuh ari kieu. Nabi Adam ka Siti Hawa itu nganggo mas kawin. Ayeun apal mas kawin Nabi Adam ka Siti Hawa naon? Teu menta mas ieu Bu. Teu menta saperangkat alat salat teu. Eueuh nu abdi nampi nikah ka titik-titik binti titik-titik dengan mas kawin saperangkat alat salat jeung tajugna dibayar tunai eueuh. Ari budak salat dini atuh padu saperangkat alat salat bae ek salat dina luhur Batu Cimeong. Da moal bisa. Mun bisa mah ulah sok diasupkeun ari saperangkat alat salat teh berat.
berat murah hargana enteng dibawana tapi berat ngalakukeunana sok da urang mah ngaran jalma biasa bu ngaran iman anu kadang naik kadang turun ya jiruayan kusu aya keur semangat lamun keur turuna turun lamun keur semangatna hahajaan jam 11 beurang geus adan wadana eta mah berarti lamun keur teu semangatna nutup pisan juga lang layangan lepas. Nabi Adam nikah ka Siti Hawa nganggo mas kawin mau sholawat 100 kali 1 kali napas. Ulah gogodeg biasa bae. Da urang ge kuat 100 kali tahan napas mah. Atuh sallallahu alaihi Muhammad sok ibu sallallahu alaihi Muhammad kuat teu. 100 kali tahan napas. Kuat. Peda bae can ngalakukeun. Can nyobaan. Atuh dan Nabi Adam beda jeung urang. Nabi Adam pan 33 meter. Emang urang laleutik aing mah. Kunaon ayeuna geus teu dikudukeun deui jihad fisabilillah jihad merangan batur. Heuh da baheula mah keur zaman Kanjeng Nabi tuda Kanjeng Nabi pangpayuna di tukangna aya Khalid bin Walid, aya Sayyidina Umar, aya Sayyidina Abu Bakar, aya Sayyidina Ali, aya Sayyidina Utsman, jalma garde kabeh. Lamun ayeuna disalahon jarek perang di tukang teh wadana, wa elom, aing mah geus. Jadi beki kali teh jalma teh beki ngaleutikan. Nabi Adam 33 meter. Jadi lamun sholawat sakali napas 100 kali tanya wajar bae. Ai udang 100 kali kabesekan sok geuna. Tah yeuh urang buka da geuningan nikah teh sabenerna mah teu rumit ieu ngan sok dirumit ku urang. Da rukun nikah mah sabenerna mah aya 5 hiji calon panganten lalaki, 2 calon panganten awewe, 3 wali, 4 saksi, 5 mas kawin. Ari uang dapur kaasup teh teu. Tah ieu jalma teh teu bareukeun kawin teh karena leuwas ku uang. Ari kitu nya ulah asup ti dapur. Ti hareup bae. Da ari uang dapur mah sebetulna adat. Aturan daerah setempat adat. Ngan ayeuna mah nu rek kawin teh sok naranyakeun, kae sok ditanyakeun uang dapurna sabaraha. Sakitu. Jika rubiah kuing sampai kana ngomong bae. Moal ngomongkeun batur lah, naon sababna sing kasinggung. Jadi baheula teh kuring teh da kuring baheula mah keur can jadi jalma keur sekeneh bu. Keur masih peuting jadi beurang jadi peuting. Ku tatangga mah disebutna teh empla-emplu cenah. Masantren salila-lila empla-emplu bae cenah. Teu puguh tujuan, teu puguh hirup kajen da ngararek keur ngalalakon. Ari kawin hayang jeung nu gawe. Da kuring mah alasanna hayang jeung nu gawe teh ambeh teu pusing. Da sabab ari rubiah mah geus manyun teh lamun geus eueuh duit geus pasti cambrut jeung buek ge alus kana buek. Tapi lamun boga duit mah seuri bae eueuh nu lucu ge nyengir bae. Jadi lamun disalahon je aya ibu-ibu kelempang seuseurian sorangan lain edan teh keur ngayah duit. Tapi lamun misalkan di pengajian batur sari manehna ngajedog bae murungkut bae lain loba beban lain eta teh teu boga duit. Da awewe mah jiga supir angkot tanyakeun ka Mang Morpin. Nya awewe mah jiga angkot kumaha setoran lamun setoranna gede ngadengkakna ge jiga bakakak geuning. Pamajikan uing lamun misalkan balik ka imah teu nyetoran da nyekrup bae geus kieu bae di toel ge ngajedog bae.
dibuka kulungnya teu kuat nyikrup bae dibere bedut bareudem langsung buka sorangan ngagebay ngarti bagian uki we barenta ai bagian ngaji be pareudem aing rudet yang ibu-ibu teh ngaji bae cenah monoton tunduh ada bagian bab ngagebay we barenta nyabunya sami kira sana ke sami lah di mana-mana dawe mah sarua bu tina tulang rusuk rek urang babakan cicurug rek urang selahon jege sarua bae nurut ka salaki teh lamun terpenuhi lamun tidak terpenuhi boro-boro ada uang abang disayang tak ada uang abang di nya matak salakina tareh paeh dari tarajongan bae al pulus yuhyinu pus wa man laisa lahu pulus bahwa mampus ada pulus mulus tak ada pulus mampus ya ulah nanya ka aing lamun teu setoran mah cicing panto dikunci hordeng diserelekeun lampu dipoekan es mah nama sorangan lalakina di luar bantal lagi ku kekesed adike salah saha ieu teh biasa nama salah awewe nya kunaon awewe di alam dunia diayakeun keur basa di surga teh kunaon diayakeun awewe lamun awewe mah aman ngan lamun awewe alam dunia moal rame acara muludan rame teh ku ibu rajaban rame teh ku ibu da moal mungkin bapak-bapak hadir ka muludan marawa lontong aya teu eueuh nu nyontong saha ibu-ibu nu boga lontong saha bapak-bapak pan keur ka Jakarta kitu lain keur ka Jakarta baheula mun Ragung depan ai urang selaunya pan biasana ka Jakarta naik Luragung baheula mah gitu kacang ibu rambutan lontong bapak panjang di depan kitu lain tukang dagang teh pala linter ari bab kacang ibu rambutan da geus aya acara kawinan ke heula teras pan ketika Nabi Adam melihat sosok ayah rencang di surga Nabi Adam langsung rek digabung ku Nabi Adam teh cek Gusti Allah ke heula halalkeun heula mas kawinan heula maharan heula di mas kawinan ku sholawat 100 kali tahan napas dari lamun aya urang selahon je anakna rek dikawinkeun dengan mas kawin 100 kali sholawat 1 kali napas berarti dia bukan perempuan tapi dia bidadari surga da ayeuna ditanya ku indung tepan kumaha heula bade mas kawinna sabaraha uang dapurna sabaraha duh atuh moal mah kana naon-naon atuh lalaki teh balik deui bae da ayeuna lamun kawin misalkan abdi nampi nikah ka anu titik dengan mas kawin besi 1 kilo nganjuk sah teu nya sah lah ngan moal endaekeun aya moal ayeuna mah ibu-ibu zaman ayeuna mah lamun misalkan anakna dibonceng ku lalakina teh noong heula tina hordeng mau motor naon bener ta teu lah iya asujat rada ngaruksak teh awewe matak cuang digebresan heula awewe teh supaya bareres teh ayeuna negara-negara keur hancur teh ku hancur ku sacing ku awewe hancur teh bener matak ayeuna mah kuring bersyukur ka Gusti Allah pimpinan Republik Indonesia presiden duda gubernur duda naon sababna daku awe mah rungkad kabeh geus pan Nabi Adam diusir ti dunya teh lain Nabi Adam kagoda tapi Nabi Adam mah tagen kuat teu kagoda wala taqrabah hadhihi sajarah ulah ngadeuketan ieu tangkal silahkan engkau nikmati apapun fasilitas di surga tapi jangan engkau dekati satu pohon ini buah khaldi mulai deketan Nabi Adam kuat
Tapi kumaha Siti Hawa nu dihajar ku iblis. Hei Siti Hawa hayang nyaho teu ari buah kholdi teh buah keabadian, ari kholdi teh forever lamun bahasa ayeuna mah. Atuh akhirna kumaha? Heueuh da awe masuk tereh kabongroy. Matak eueuh tukang kredit nawaran ka bapak-bapak, pasti tukang kredit nawar teh ka ibu. Benar. Nu sok kredit bapak-bapak ka ibu-ibu. Nu sok balanja bapak-bapak ta ibu-ibu. Nu sok ngabeakeun duit ibu-ibu ta bapak-bapak. Ibu-ibu tiungna boga loba sasaeutik. Ari bapak-bapak kopeahna sabaraha hiji? Najis sasapaan. Hiji urang beresan hiji-hiji heula. Hikmah deui ka. Ibu-ibu mah tiung teh kalah sabreg-abreg. Geus ulah ngomongkeun baju da aing masuk nyeri hate lamun ngomongkeun baju teh. Dina lomari teu muat digantungkeun dina kastop tukangan panto sampai ka engsel naga nyengsol. Ku baju saha eta? Ibu-ibu. Ari bapak-bapak bogaan jubah. Teu rek handi sing ti sarimped cenah. Baju loba, tiung loba. Kuring mah pernah nanya. Ibu, ari ibu tiung teh eye sakieu seueurna kenging meser. Tapa masihan. Jawabanna naon? Jawabanna naon? Meser. Ari meser sok ti mana? Ti pasar. Ti pasar. Ti toko. Toko naon? Macam-macam. Anti pasar Kepuh, anti pasar baru, anti Karmina, anti Sandang Murah, anti Aneka Sandang, gitu kan. Nah, ibu ketika meser tiung, ibu inget ente, sadar ente bahwa salaki ibu ge bogaeun hulu. Teu sadar. Ari ibu ka pasar duitna ti saha? Salaki banting tulang sampai ka barengkok eta tulang salaki pan. Melaan saha? Atuh matak sing saha dalam ayeuna urang meuli tiung teh. Ieu ai tiung teh panjang nutupan naon sing? Hulu. Salah urang bogaeun hulu. Aing mah bakal sok curiga ieu ibu-ibu teh teu nyaraheun sirah salah kita nomor sabaraha teu nyahoeun. Ngan sirah nu handap bae nu diurus teh. Sok ugi mah dinanya, Ceuwin apa teh? Suami Ceuwin kopeahna nomor sabaraha? Tuh pan ulang-ulang. Dangdanan kagaya salaki teh. Tah begitu digoda ku iblis kabongroy Siti Hawa teh akhirna digoda. Jadi nu ngagoda Nabi Adam mah lain iblis, da iblis mah teu eueuh ging si Nabi Adam metagen ieu ku Siti Hawa. Pan kieu bahasana ai Siti Hawa ka Nabi Adam teh wahai suamiku yang paling aku cintai di surga ini. Bahasana gitu, wahai suamiku yang paling aku cintai padahal mah deui lalaki. Heuh teu panganduaan bae ke di surga mah. Ibu-ibu pernah ka bapak-bapak nyebutkeun gitu, wahai suamiku yang paling aku cintai di muka bumi ini, pernah teh gitu. Nah, waduk ngising teh nah. Heh manehna bae. Iraha salakina diganti ngaranna jadi si Heh. Siti Hawa naros ka Nabi Adam. Wahai suamiku, sudilah kiranya mengobati rasa penasaran ini dengan satu buah yang belum kita nikmati, yang belum kita cicipi. Cek Siti Hawa. Cek Nabi Adam ulah eta mah dilarang ku Gusti Allah. Akhirna pan ari awe mah lamun dibentak teh sok langsung ngaleos. Bari jeung langsung lamun bisa ke zaman ayeuna mah eta Siti Hawa teh langsung nyanyi geuning Bu. Tojedeka toye jana sanam bari ciri
biar hotahe diwana sanam teng 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 abiyaka sekahajayeham teribahun memar jayeham apa kampungan ini ada ibu-ibu mana tara lagu India nyabunya lagunya lagu dangdut baik perasaan ku berbakti untukmu makan pagi ku siapkan semua mati atau hilang perasaanmu apa mungkin pindah ke lain hati lalu aku harus nu bisa menyanyi bae tina ieu masa si aku nah jadi bisa nyanyi nya bisa tuh da gaul aing mah ek India hayu ek gambus hayu rek lagu Sunda hayu gitu rek salawatan hayu da kalerasan guring mah berguru ka mana bae raresep nyanyi guru teh Abah Haj resep karaokean Abah Habib resep Abah Guru Segumpul resep hiburan da ti haram ieu nyanyi mah teu dangdutan ge teh haram ieu teu nu haramna mah tah nu nyakek botolna gara-gara sebotol tah eta nu haramna mah cek saha cenah pan ari nyeuleuh artis teh cenah eta teh haram ulah boro-boro nyeuleuh artis masih nyeuleuh rubyah tatangga ge haram ieu masuk sajauh-jauh ari ngahukuman teh teu meunang nyeuleuh artis butat-gitet ari tatangga keur nyeuseuh ditoongan da ku sia kan ari kitu teu haram sugan teu haram ieu dangdutan teh teu haram ieu nu haram mah lamun aya khomer jadi lamun rek dangdutan silahkan dangdutan ngan ulah nyiapkeun cai nya waka-waka nya kawa-kawa eta nu ngaharamkeun mah nu di atas normal mah eta nu ngaharamkeun mah teu naon ieu aya kan Bang Haji ge Bang Haji Roma Irama pan resepna teh dakwahna teh lewat musik tiada terkira rindu segala nah. Sallallahu Nabi Muhammad nah akhirna karena Nabi Adam kasih ti Hawa nu nyaros kasih ti Hawa akhirna luluh cek Nabi Adam nya karunya da lalaki mah lamun ku istrina pasti rungkad rek ku kumaha ge pasti ya Allah ting mata karunya ka kaum laki-laki teh nu komo nu tertekan atas karakter perempuan mah jadi lalaki mah kadang-kadang kumaha cek awewena aya kalimat duit lalaki duit istri duit jurignya lain lah duit lalaki duit istri duit lalaki duit lamun geus asup ka awena geus moal bisa dicokot deui sampai ka busiat numpra ge emang aya busiat numpra moal atuh busiat mah pelepes saeutik aya nu numpra mah ngawaduk tah mah jadi Nabi Adam teh kagoda ku Siti Hawa nah maka teu aneh lamun lalaki di alam dunia itu rarungkan itu terjerumus kana dunia maksiat dunia kelam kana pinarakaeun itu gara-gara awena lalaki mah ikhlas awena kadang-kadang henteu kadang-kadang tibalik aya awena ikhlas lalakina henteu matak urang bekalan heula ieu panganten niat nikah teh hiji lillahi ta'ala lamun aina urang
mapatahan kabudak geura sia kawin ambe hirup umum jeung batur salah moal meunang sakinah mawadah warahmah moal. Lamun dina keterangan lain bahwa niat nikah itu al istila'u ala dini wal akhirah. Niat nikah itu supaya dunia agama orang dibantu. Karena ketika orang kesorangan bujangan kah, ya baru jangan keneh. Aya nu bujangan teh sahan urang salawan teh Bang Bidin sia. Halo. Salat bujangan jeung salat anu geus rumah tangga itu selisihna 70 rakaat. Jadi lamun bujangan mah 70 rakaat, nu geus nikah mah cukup 2 rakaat. Kumaha mun janda? Cenah ani atuh imah urusanana. Nah, cenah ni geus daina mah anak geus beres, tinggal cenah ni sok. Tinggal ngomong ka saha dawalina aya tamapan geus teu kudu make uwing deui tadi pancak mangda di macana kalah reuasna eta panganten nah deui atuh anu ngakadana titik sandora naon eta titik sandora teh awak leutik gede sora ulah dugikeun ka urang teh ngarasa ketenangan atau ngarasa nyaman dina ibadah sehingga urang tidak rumah tangga. Nabi geh rumah tangga, Nabi geh beristri, Nabi geh berpasangan. Lamun ayeuna urang mah bising rek nikah teh engke ngaganggu kana ibadah urang jeung ibadah Kanjeng Nabi hebat mana? Hebat mana? Hebat mana? Aya nu sanggup ngimbangan salat Kanjeng Nabi. Moal aya dina rakaat mah mungkin bisa. Kanjeng Nabi mah tahajud teh 2 rakaat, Bu. Urang salah aja mah tahajud teh 8 rakaat. Tapi Kanjeng Nabi mah 2 rakaat ge hatam Quran. Ari urang salah aja mah 8 rakaat ge kuliah bae jeung kulhu hayu bae bulak-balik. Kanjeng Nabi mah salat teh 2 rakaat ngan hatam Quran. Ari urang bulak balik dekok lohor kuliah kulhu asar kuliah kulhu maghrib kuliah kulhu isya kuliah kulhu tahajud kuliah kulhu duha kuliah kulhu ledeh beta kuliah jeung kulhu jadi lamun ditanya ke malaikat mun karena kita man rabbuka kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum nah da favoritna eta bae. Man nakaha lillahi kupiya wa ukiya sahajalmi anu nikah karena Allah kupiya wa ukiya maka bakal menang 2 jaminan hiji kupiya dicukupkeun ku Gusti Allah cukup sandang cukup pangan. Lamun aya nu rumah tangga kalabeuki rungkad dina bab ekonomina bereskeun urusan niat nikah teu beres cekcok bae ari cekcok mah jang saukur menambah kerinduan mah teu jadi masalah. Ieu mah cekcok bae saminggu 2 kali bunga 2 poe bungahna 5 poe paraseana aturungkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Da'uni unadi bi wala ta'duluni fa'adli haram wala ta'duluni fa'adli haram. Ya ibu Kanjeng Nabi sareng Siti Khadijah itu Masya Allah dina rumah tangga paingan awet. Kanjeng Nabi waktu sareng Siti Khadijah mah tidak memadu kasih karena kaperyogian Kanjeng Nabi kahen.
teu aya hiji riwayat Kanjeng Nabi ketika rumah tangga sareng Siti Khadijah itu nyandung teu aya. Kanjeng Nabi nyandung itu setelah dikantunkeun ku Siti Khadijah.